Andin. Din. Andin. Din. Andin ke mana? Mbak Andin balik ke kamarnya yang lama, Mas. Andin. Andin. Buka lawangna. Ulah si ke sinetron. Andin, enggak ulah sok ngamuk bae. Ulah ngambekan. Ada temuli martabak be. Andin. Buka. Sama tuh ayah ya bae hayang martabak rasa melon. Nah, buka. Ulah ambekan teuing. Waing dihitung ya. Anjog 5. Kamu tadi buka didobrak lawangna yo. Buka. Ya bener yang didobrak meureun ieu. 1 2 3 4 5 Sorry. Aduh. Hampura teu kahaja mana teu naon lain. Hampura oh teu kahaja. Lepasin, Mas. Ayo balik ke kamar. Aku nggak mau. Kudu daek. Hayu geus teu tahan ieu. Ayo pulang ke kamar. Ayo Gian. Aku bilang nggak mau ya, Mas. Halo. Kudu daek. Sumpah nage wana naon jeung si Elsa mah. Aing mah henteu jeung si Elsa mah. Henteu wik-wik bang ngobrol hungkul jeung si Elsa mah. Aing tas mere nyaho si Elsa bahwa ibu-ibu sa Indonesia jareleheun ka manehanana aing karunya cuma mere nyaho hungkul. Apaan sia ge nyaho? Tatangga urang tuh tipina dibanting ku bata. Gara-gara saha? Gara-gara si Elsa. Aing teu pernah hayang ka si Elsa. Si Elsa mah lain tipe aing atuh. Terus tipe kamu seperti apa, Pas? Yang bisa kamu hargain? Yang pasti juga bukan aku. Aku aja kamu gak cinta. Aku aja gak pernah kamu sentuh. Jadi buat apa juga aku balik ke kamar? Ya Allah Andin, kumaha aing erek nyabak sia, erek ngurus sia. Kan sia nyawa sorangan. Sia lamun dicabak, sok langsung kekeakan. Kumaha tuh, kumaha. Dengan kamu keluar. Aku mau istirahat. Pokona aing rek ngabuktikeun ka sia. Ku aing dikumpulkeun ibu-ibu sa Indonesia. Ame sia apal bahwa aing teu salah. Sia ge nyaho kalakuan si Elsa.